Alah, nyangsang lagi euy. Kudu naik di kieu mah duh, nyaluhur di hese di mah luhur teh. Lil, udah yang modal. Kuat. Modal di mana kan? Teuing. Di tangkal eta ulah tuh kuat. Lil, mana ada kemana? Udah ngarek modal ka ditu. Tuh. Si kehet modal didinya goblok kurang kudu digawean imah. Oh. Oh. Naon eta? Kernaon maneh? Saya tak. Aing nu nyicingan tangkal ieu. Ieu imah aing. Mana arek naon modal didinya Ampura bujur. Dewa udah ngetenya yang modal teu kuat. Naon sia bujur belegung teuing. Ibu najurik bujur teh. Urang mah lain ibu najurik, bapak najurik. Ampura bajigur. Naon di eta mah bajigur. Bajigur mah inum tak ku sia. Aing mah teu beuki bajigur. Terus urang kudu kumaha teuing? Wayahna maneh kudu neuneun didinya 100.000. Nah, napon tangkal. Wayahna kudu. Atuh 100.000 mah enake goceng. Goceng mah naon? Sebelah ke saeutik. Kumangka tuh mun nganyukeula sasana dicicil. Sia mah arek giridit. Emang urang tukang giridit? Sugan juri kiridit. Naon tukang kiridit? Urang mah bangemok. Lamun sia mung modal paku, pokona mah tuna we didinya duit sabaraha we. Tuh ieu goceng mah aya ieu. Ieu diteuneun di dieu. Nuhun. Sami. Yang geus satunya urang ngarek ini. Segala balik. Aman enak mah. Dasar jurig mata duitan.